Kaistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur, si Kangjeng ke urang maut, setelah maut urang dikubur ngaranna alam barzah. Didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Cak Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kokola dek dilawan ta malaikat. Mane mah macem-macem bae. Lamun masih kena pikiran dan anu ieu tetep kula mah dek dilawan bae. Beres. Ngaleos Kangjeng Nabi. Diuneg-uneg Sidina Ali. Coba yang nyamun maut bener tengah lawan. Bener ente. Tekan hebat sahabat bakaran itu. Mautlah Kangjeng Nabi, mautlah Sidina Abu Bakar. Nah, ketika maut Sidina Umar sesuai jeung wasiat, kuburlah didinya di pinggir Sidina Abu Bakar, ya Kangjeng, ya Sidina Abu Bakar Siddiq, dia Sidina Umar. Tak orang adab-adabanana mun zarah teh ngan teu bisa kuari mah. Miti maju, mundur ke belah dia, ke mundur deui. Antara kitu makomna set. Ieu Kangjeng Sidina Umar, Abu Bakar, di Sidina Umar. Kududa urang mundur, adab-adabana mundur dina rian. Kuari lamun mundur katakol malah askar. Orang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajen. Nah, Sidina Umar maot. Kuburkeun nu mimpin Sidina Ali. Beres Sidina Ali nyarita setik bahwa ialah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil. Nu terkenal dengan kejawaraanana saha anu teu sieun cek Sidina Ali ka Sidina Umar. Musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun. Maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh. Doakeun ku Sidina Ali beres ngadoa bubar kabeh. Sidina Ali ge mundur. Begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui. Aya ngadenge gereja atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge. Hati Sidina Ali makan, Masya Allah, bisa dibukakan hijab kan, suara Sidina Umar bisa kadeng. Langsung yuk Sidina Ali, bener kadeng. Begitu ditanya ku malaikat, man rabbuka? Cik Sidina Umar teh pangeran aing Allah, ai pangeran maneh? Sidina Ali di luhur seserian. Cek ini bener ya, Masya Allah kari. Cek malaikat dia tuh pangerannya Allah sarua sesama pangeran Allah. Kok make rupa nu ieu? Cicing bae tah malaikat. Diteruskan wa man nabiuka cek malaikat. Iya digigir tah nabi tah digigir. Aing ngarendeng gingana tah. Cak nu saurang deh, emang iya si Umar, atuh kunaon ditanya. Ya Umar mah moal ditanya cak yana. Jawara tah mah atuh. Beuteung ngalaleos, kae kada ulah ngalaleos. Robah beungeut ulah make beungeut anu nyingseun mukminin. Kafir, Yahudi, Nasrani silakan make beungeut nu mana bae ge. Tapi mukminin ulah make beungeut euy, awas ya mun make beungeut tu ieu deui awas wae. Malaikat lapor ka Gusti Allah. Gusti, kuara ieu mah jelema. Cak Gusti turunkeun beungeut sia rupana. Beres, Sayyidina Ali seserian. Kapangi kan bedah seserian. Ali, kunaon maneh? Mata daku. Kunaon make seserian? Aduh. Nyata ceknya nete. Anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek kana dek dilawan ku kula. Ternyata kabeneran, bener. Ditanya sakumaha tadi tah. Tah.
kajawaraan Sidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin mukminat. Sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir teu pati sieun jasa, teu pati serem jasa, rada lah rada. Bahkan dititahkan ku Sidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah, kekasih Allah, ulama-ulama sholihin, awas kudu make senyum saya teh. Sidina Umar bohara jasa. Dah, bantah kaya. Nah, malaikatnya lamun nanya wali teu keras. Bab ingat ancaman Sidina awas ya kowe. Eta Sidina Umar maka malaikat-malaikat diancam. Teu kira-kira teh. Nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka Sidina Abu Bakar Siddiq, cinta ka Sidina Umar, cinta ka Sidina Utsman, cinta ka Sidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema.